Domba-domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak nage anu kuring. Marap geus, tinggal ngopi nama. Duh, kena tinggalin deh. Pangnyokotin kopi, Aduh, bes ku anger ya tadi keluar tehnya. Geus tong ngalamun wae keke ngalaman. Gitu nah. Geus tong ngalamun lah. Kalau urang mah hakaneun lah. Oh. Meh teu ngalamun wae maneh. Karuan. Kak, ngopi nangka. Mana betul pesona? Ya, gorogotan we teu anggap sama angka atuh. Sok gorogotan. Wah, hese mah. Oh, gorogotan cobaan. Gitu. Ame geuning. Amit tuh. Bes ku anger sih taman di geroan teh hararese. Aduh. Emang Di geroan teh nih hararese. Bes ku anger. naon? Biasa mang tadi mangahuleng teu teu ting kunaon. Aduh, beutik keneh. Pangmokeun kopi. Tadi Nomor meja. Kan. Kanu hakaneun. Kurang bari ngaberak gelas itu. Salah lanjut deui mah. Ngalamunan naon? ya mang kopi teh. Kopinan tadi nang sananya. Pengen naon atuh tadi teh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo keur ngopi iya gini. Kopi nangka, simpen atuh di dia nangka teh. Wes tuh kebagian kabeh. Balungan. Ningali barudak. Barudak. Teu baru. Suanti ningali barudak rek diajar silat tuh tadi teh. Belajar silat. Oh, Bisa gitu silat. bisa atuh. Rek di luar mending diajar silat di luar di barudak. Orang mau geus hatam silat mah. Aslina geus hatam. Asli, orang geus jago silat mah. Urang Tuh. Ngalikeun jurus-jurus nanya. Tah, tah. Het, Ais. Ais. het, Anjir. het. Bisa gitu jagoan ini Udah jadi euy. saan Nah, ieu kopi. Main nyurput wae urang ge acan eta Oh, teh. acan. Juga teh geus. Tinggal lima kopinya. Di tuara yang barudak. Sok, siap. Kade di jalan nya. Siap, mungkin nyusul ke kebon. Siap. Oke. Oke. Mang bisa gitu silat. Ya bisa atuh. Pan kungsi di Banten. Berapa tahun di Banten? Aya 3 tahun mah. Cik hayang nampo silat teh kumaha peragakeun? Pan geus bieu. Cik hayang nampo sakali deui atuh. Aduh, keukeuk. Tingalikeun. Heeh, sok. Het. Nah, Het. 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 Ulang terus kan Cik. Aduh, eta barudak. Kok hayang ngepo silat cenah.
Aduh, kopi dibeakeun. Hah. Ngopi nangka lah. Run. Cek karena once. Sok. Biasa oke. Alah, bener cek. Kalebet lo weh. Selamat wae. Tapi ya udah beresnya. Aduh. Cok. Ya. Sahanya. Duduk ya. Cek kunaon cek? Aduh. Nggak bisa ingat. Ya wae. Nah itunya. Wah, sahanya. Pendekar. Tulis ini. Ternyata Pendekar. Uring cek, miluan latihan silat ya teh. tinggal di barudak teh. Kayak beja mah barudak teh gerak jalan. Atuh hari kitu mah lain ngomong atunya. Terus kumaha tuh? Geus we, anu mah kumaha mun kieu. Pece jeung Mang Akri duel, abi ngawasitan. Kumaha? Wanita Wani. sok. Ayo. Bari olahraga. Baiklah, kita saksikan Tarbon, Tarung Kebon. Sudut sebelah kanan saya, si Loreng Cenyonyo. Dan di sebelah kiri kita, penantang yang belum pernah menang, belum pernah kalah, dan juga belum pernah main. Kita panggil Mang Akri. Baik. Jurus Rakaji. Bisaan ya cek jurus naon eta cek? Jurus kumpul. Palingan ampul-ampulan atuh. Cicing ada di bobodo mah euy. Anggar lawan kita beunang euy. Jurus halaman nu. Hei. Ada sensitif, dilarang. Sensitif. Maaf. Aduh, kecil gehel deh. Oh, aman. Tinggalikeun cuy ya, jurus orai. Cok. Kri, kunun kri. Cok. Sok. Bawa karung yang tali. Siap. Ya itu menang orang. Ya kalau cok.
lain kieu oge ceu konsepna ceu. Bae nu penting mah orangnya beunang tuh. Tuh, kemana ini? Daripada macok kan di dinya. Ya. Woi.